Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Safira Oktaviani, absen 33. Waktos tugas Abdi maca pidato ngeunaan kasehatan. Kanu dipihormat Bapak Ibu Guru sareng rerencanaan sadayana. Dina kasempatan ieu, Abdi bade nyanggakeun pidato pondok ngeunaan pentingna ngajaga kasehatan. Kesehatan teh nikmat anu penting. Lamun urang sehat, sagalana bisa dilakukan kalayan lancar. Tapi lamun gering sagalana bakal keganggu. Ku kituna, urang kudu biasa miara kesehatan. Cara miarana teh ku cara dahar anu sehat. Cukup sare, olahraga rutin, jeung ngajaga kebersihan diri jeung lingkungan. Hayu urang bebarengan ngamimitian hirup sehat ti ayeuna. Supaya hirup urang langkung, hade jeung jeuh tina panyakit. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.